jeung deui ieu Gatot Kacana matak naon kaos eueuh asisten bae nya kaos eueuh badega we kawas eueuh badega bae nu nutur kitu patur sagala lebar ku kasep-kasepna leres lebar ku menang bisa ge dengan aya we demit nya aya we leber teh tansah diajeng-ajeng aya pikeun naon ieu teh juragan pangaulaan teh tansah diajeng-ajeng pemang o kieu kaset cobi purwa dihaturanan lingi kumang teh memang aya padung dengkeuneun ngan saheulaanan mangga haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup geus bisa nyosan kana timbalan goh oge sakaligus mang salaku Pandawa anu ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara ti mimiti pupucuk pamimpin nyatana wahidep Kakang Yudhistira oge emang anu ngeuyeuk dayeuh di Kaadipatian Madukara rek ngahaturkeun layang luhurna ka hidep Gatot Kaca dasar tina rasa rumasa wireh najan bari jeung hidep teh pernahna anak tapi dipercaya jadi keamanan pikeun naki serangan jeung di luar jeung di jero nagara leres anu memang mang teu nginjeum ceuli teu nginjeum panon ku ayana hidep mang Prabon jadi lurah Tamtama oge jadi adipati di Melajang Tengah ku ayana hidep ngajabat teh ngabalukarkeun sepi paling tawong rampok du digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan sami sarenang adem ayem turta tentrem malih ingon-ingon ogek pada mulang ka kandang sewang nagara teh aman jeung raharja daya panyelewengan timbalan malah mandar ieu teh sagedengeun ti caritaan batur anu silung anu nepi kana ceuli Pandawa goh anu datang ti lawan politik anu cenah Pandawa teh ngajenengkeun dulur jeung barayana jadi pamimpinisme leres tapi ieu isu bisa ditepis jeung dihindarkeun kulantaran anak dulur jeung baraya geus ahli dina widangna nya geus dinapakna kurana tangtuna bakal aya deui berita jeung warta anu silung ka hareupna lamun urang goreng lampah dina pagawean ya kantenan taku kituna nitipkeun rek nyimbehan ngaliwatan kareudeuh ka deuri anjeun poma ka hareupna ulah rahul ulah gede hulu jeung sajabana ulah dibarengan kulinyok ulanya ulah rasa ieu aing uyah kidul ulah rasa aing luhur kuta gede dunya anu temahna cul kana kawajiban tuna jeung dina digawena timbal diestokeun ulah angin-anginan model Aswatama tah kitu teh anginan manehna nya dipercaya jadi komandan Hansip di Asinar eta teh nya marukana jago dina ilmuna jago dina usikna nu matak pantes lamun Gatot Kaca ngaguru ka Aswatama oh cocok pisan sabab geus tamplok aseupan ilmu penemu nyampe ibarat Arjuna ku guru kadorna hidup ka Aswatama nya leres engke jaga lamun lulus jadi muridna Aswatama yakin hidup teh bakal jadi pujaran Gajar Sakalima nya janten putra ajaran ulanya Gatot Kaca Komayana ya aduh pan ieu mah Arjuna Sunandar ya tah hidup mah Gatot Kaca Aswatama aduh kitu nah siapa keceri ih henteu giring ngaulujengkeun bisi sia nya bisi ngaledeg timbalan oge ka Kakang Semar kulan nuhun oge kaula salira anu dipandang salah sawios pini sepuh di pakampungan anu ngilu ngaronjatkeun di lemburan boh tina kaamanan boh tina kabersihan sareng sajabana malah mandar kampung Tumaritis Desa Kenal Growong teh jadi hiji kampung percontohan pikeun kampung-kampung anu liana nuhun pisan ka ih sami-sami nu ai ku kitu teh amana sim kuring teh pan lahir kaula ning Gusti batin kaula ning Maha leres kulan wa nya eta sim kuring teh anu kedah dihormat
dimimiti Bapak RT Bapak RW luhurna nyeta Bapak Praja Kerajaan di negara Amarta anu memang sakumaha program anu parantos diluyukeun kedah nepi ka masyarakat dikarasakeun eta we ngeureuyeuh nikre sanajan bari jeung pateu luhurna gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan si karacak ninggang batu laun-laun jadi legok alon-alon asal kelakon tikreh ngeureuyeuh ai ku kitu teh mah ku ayana gawe bareng atuh simpuring salaku pini sepuh baris olot ataupun anak salaku ketua Karang Taruna si Cepot atuh cenah tina ketua DKM-na Gusidawala loh remaja atuh remaja keamanan si Gareng eta bagian kamar nepotisme unggul ohnya ngajadikeun ulur sagarupana oge sepak terjang banting tulang dina mangsakeun ngayakeun keamanan jeung kabersihan menawi nuhun kakang Semar bagja nu taya papadana sami-sami tah deui jabati eta Gatot Kaca imbalan anu aya patula patali na mang tengah hajak ngondang diri anjeun ka dieu daw ti sakawit kasumpingan pini sepuh di jajar sokalima anu parantos nganjreg dua dinten lami na dieu patempatan malah jeung diri anjeun rek mukakeun naon rupa hal anu jadi cita-cita jeung kapalaina ku kituna waktos nerang tempat di aturan linggih sepuh nyata pikeun mukakeun kedalisan punten ya pamimpin ya kena naon bisi lahu kali bumi bisi colokok daya bayana punten kasep Gatot Kaca incu enggak cu timbalan iya aya pikir saeur naon nu dalil ka sia bena cicing iya mah urusan menak lain urusan menak jinggo cicing lain level lain urusan cacah ieu mah kasep Gatot Kaca iya purwa di hataran linggih ka dieu teh memang aya tepikeun da kulantaran tadi reka melajang tengah teh wajar we da eyang mat tepati deuheus jeung hidup tepati cangket bulannya tepati loma kasalangku kagok bahasa tenan kulangki tepang nasidik anjeun teh sakitu sibuk muriling ka tepi miring anya celang ka padesaan anu sakitu luar biasa pagaweanana ti isuk tidur nepi ka sore jeder daya waktu nu kalang rek teh kitu kumaha da digawena ge ngabahu reksa di sipil jadi kepala daerah di militer jadi lurah tamtama negara begitu dia mah beunghar hidup teh sabulan 2 amplop sakaligus nanging loma na teh lintang ti katuang Rama Paman Arjuna idek liheurna keur mah murid nomor hiji tenan murid alupang dipikannya ahnaku eyang teh eueuh deui lintang ti Arjuna eta katambah Arjuna de muridna soleh kanu jadi guru teh boleh barang kirim nya kue klan barang kirimna luar biasa seperti Bos Syarif Hidayatullah eta teh seperti Pasolihin duh ti Kawao daras nyaahna teh jeung Neng Dasih teh Ibu Neng Dasih teh mohon kitu-kitu jiga Om Alek Jangkung ya beres bulan nya ya tah ngan dina lebah di burung laksana tepung lawung amplop jonghok tepang rarai tiluan kayang mah ngan aya wae bakteri mah aya we kuman mah moal teh kadewek daras wa ya sabab setiap melak pare pasti jukutan bakal datang aya we hama mah ya wae duh digeuning ku eueuh ka erana jeung ku bujang we sabar wa ih tenan naon ponna hade positif sabab naon sabab ieu teh nyata pikeun manjangkeun tali mimitran antara Pandawa jeung sabab
Cobi. sabab ai Pandawa jeung Kurawa ge teh dilemet pasehat ibu budak muruk kusunut di lembut ayeuna aya jalan komo mentas mobok mangi gorobong nyaeta lamun ieu putri kersa ka hidep oge kersa ka putri yakin ieu teh moal kasaha rek mikeun tahta kerajaan negara Astina di mana Prabowo Gini. Maka sagubrangna tuh. ngarakatkeun deui tali mimitran anu geus retak Mageukeun silaturahmi. kitu cek eyang teh Peluang. ceung hayang ngadengekeun ti jinisna Ya. minangka eyang datang ka dieu teh rek ngalamar ari biasa nama ka awewe ai ieu mah awewe ka lalaki Teh dibalik ieu mah. keun bae dibalik oge nu penting batu turun kesik naik itu purun ieu daek Eta leres. nya ceung jawaban tina Yo. geuning Tos baruntut. antragan salira malih sanapeun salira teh parantos babadu ka wanoja Oh. Ada rasa. Nya. malahan mapun anak masih cepot nu Oh. komo dititah kawin kieu cacak teh dititah kawin oge ulin wae ka CR Ah. nya Teu kagok si eta mah tuh. sok ulin wae ka Cibendo Hei. Bayingan atuh. Doh naon akang? asyara wing cili aing Dah, da kumaha kitu? aya sateu payus we munggu disebut Teu pantes aya di kolotnya. pira ku belangna anak diomong-omong Oh. Bari bari jeung kadulungan sok pikir ku sia pasti atuh wirang akang. bapana naon kudu patut Oh. sidik aing nyok di depan dibawa ke manehna teh Dipiru cahan di mah. jak Lan. dunungan anu ngalamar deuleu Wah, anu ngalamar Kang. Baik. sangkanya ai milik batur Ih, ari menak mah teu kapalang nya tara kagok Kang. Berma beunghar nya kasep Loh, nya aya nu ngalamar putri raja ongko Ya. teu euleum-euleumna teh teu kagokna teh. teu kagokna teh Bener. mun tepa ka aing rezekina Nya mun kasibeuhan ya Kang. suka bunga meureun hate Pasti atuh. heeh darek teh kitu kumaha keur mah goreng patur sangsara ongko Nya. nu bogoh oge eueuheun Ah, udah nyamperkeun. bunga poe ditagih ku Bang Emok bayangkeun ku sia Nya atuh. Sahan mereka nepi deui. ka kitu-kitu na nasib diri Bang Jawang salat leukeun jakat osok Tahajud heeh mineng. tahajud mineng Puasa getol mah mah. puasa Senin Kemis osok najan nepi ka asar oge heeh Kagok. tapi rek kitu mah nya euy milik mah mah pilih-pilih bagja mah moal pahala Moal akang. rek ilu bunga we kadudungan dewek mah Nya sahan nu nyaho aya. heeh sugane ka hareup Kasamper teh. dunungan aya nu ngalamar teh sugan-sugan dewek jadi IO na Doh, nya. jadi WO na Nya. Nya teu- sugane dewek ditabuh beres Nya. Kang, mudah-mudahan. udah mulai naon dunungan lu ngelamar Nya. Aya nu ngalamar, ngelamar gawe nah siapa ngelamar kawin aya nu ngalamar. usaha gua wewe Biar aku ku bencong. kenyakna junung langsung ke dunungan Nya. cik kumaha walaranana kasep ceng kumaha kasep Cobi. sarebu ulah janten bendu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating pengkelih rama paman wiwaheyan kumaha punten sanes bade nolak anakannya nanging sagarupa hal oge kedah dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa Nuhun diutahkeun. kedah asaknya tinimbangan ulah nepi ka gurung gusuh bisi jegor-jegor kabobodo kuringas katitiwasan Eta. Lan. margi ieu teh pertikahan teh nyata sifatna sakral Tenang. ibadahna nu panggedena jeung ibadah anu panglanggengna Leres. nanging upami dipikir ku kaula anamian rumah tangga teh teu disandarkeun kana ridona kolot duana baraya Kan tenang. tapi kena cinta antawis jenis jeung jenisna ukituna nganuhunkeun ka acek geus meningkuri para geus nunda kanyaah ka Gatot Kaca Dah. tapi pikeun Gatot Kaca nyalira hapunten iya naon tadi nyanggemkeun sanes bade nampi kasih nolak kana kanyaah
putra Gatot Kaca teh moal bade nampi kana ieu lamaran. Naha kurang. Muarek narima kana lamaran kana punten. Cobi. Kaula teh teu bogo kaceuk geus mending kuring. Disuka. Teu bogo timbalan. Teu bogo kumaha pan geulis cu? Geus sidik geulis Hah? ge. Sakituran cunit nage. Upami dibolekerkeun borok di pasarna Gatot Kaca. Upami persanten ka kaula. Nangkit iwari Yuswa sakieu teh Gatot Kaca teh can pernah kacikan rasa sir birahi ka istri. Can apa rasana cinta? Tacan apa rasana cinta kalau jadi wanoja. Nu kumaha asmara teh. Duh. Nu kumaha ratu jajantung teh. Nu kumaha ngemutan istri teh. Dina dangan ayeuna istri kaula can pernah ngaraman seperti itu. Punten paman. Aduh. Itu geningan. Keke dedengan teh edap can pernah ngarasaan birahi. Timbala. Can beger. Biraku can beger. Iya. Sapanjang umur sakieu pernah boga ka Bogo? Teu can. Bo. Atawa pernah resep ka awewe kitu teh? Teu can. Juga pernah kabis. Jara? Aduh. Ai sapanjang kaula ninggal sepak terjangna Gatot Kaca mah memang can pernah lunda lende ka awewe. Geus tuning tiis we kulana. Ha can pernah mau apal unggal malam minggu ka saha gitu? Can. Bo. Can aya beja ka bioskop kulana. Iya teh Gatot Kaca timbalan. Ya. Keke punten ieu. Ya. Ari hidup. Norma kumaha? Sieun. Pan aya di dunya teh papasangan, aya kulon, aya wetan, aya kidul, aya kaler, aya poek, aya caang, aya lalaki, aya awewe tah. Papasangan lalaki teh awewe. Nya. Iya. Jodona teh eta. Nempo awewe ieu mah biasana. Ya. Pan rupa-rupa aya nu hideung, Nya. aya nu bodas, aya nu jangkung, aya nu beke, aya nu gendut, aya nu ceking. Aya we nu langonyang kulana. Aya nu monyong, aya nu rancunit, aya nu bolotot, aya nu sipit, Aya we nu tomboy. aya nu kuleuheu, aya nu berseka, aya nu tiung, aya nu henteu. Ieu. Sugan tina romantika nempoan awewe sugan aya kitu tah hayang nempo we. Nya hayang Daya. Keke lamun nempo lalaki we ieu mah. Lalaki kumaha? Heuh bisa lalaki kasep, maskulin. nya anu kopi susu gini. Atawa sok aya nu kasawat tara make kaos dibuligir dada. Nya bari jeung stel. Kesangan di atlet. Aya syar hayang nyabak gitu. Nya aya penasaran. Dok. Naon aku wae nyabak. Heuh bisi. Nya bisi penasaran. Da geuning saklobak kitu ning kacaritakeun loba lalaki LGBT. Naon eta teh? Apa LGBT? Naon? Lalaki ganteng bujur totos. Tadi gila. Lalaki sama jenis. Nya Suka sama jenis. ya. Jeruk makan jeruk. Pedang pak pik jeung pedang. Nya Nu diadu pedang. Bu. Jaro, waduh. Kumaha atuh? Masa pernah dibawa ke seri budak? Karena salirat. Pernah dibawa ke betok mati hidup? Aja. Lain ku Ai salira uningan di mana? Eta di Wacarli. Kecewas kecewis we. rada hatam manehna mah tuh. Cing ningali Ieu we atuh kasep. Ieu mah sangkan pardu kasamut sunat kapilampah. Eyang tiasa. Masrahkeun ieu layang atawa panglamar ka hidup oge ame teu lieur kana ieu perkara kieu we. Ayeuna mah daek we heula. bogoh we. Terus kumaha? Daek we heula. Nya padu bogoh we heula. Masalah dina perjodohan tarima mah tarima we heula. Urang budak cara baheula. Ai baheula mah teu cara ayeuna. Budak-budak teh ayeuna mah bobogohan bebelasan tahun teh sirikna puluhan tahun ai kawin ukur bubulanan. Sakot sepat kawin mah. Iya. Tai baheula mah ku kolot teh diadu-adu. Nya Kadang-kadang teu panggih nyogok di pelaminan we. Tapi
tapi teburung we arana kanjing incuan Teburung we langgeng ulah. teburung langgeng di badinya atau kadar teu bogoh dina oleh panganten da wenang lalaki mah bisa nyanung Ya, iya. aduh punten deya naon sanes kaula nampik tapi diemut langkung panjang naon ieu teh pikeun ngayakeun hubungan bilateral antara Waspandawa lan Kurawa upami putra Gatot Kaca dina mendakan rumah tangga anu awet rajin geus mending puri tadating bakal langkung rohaka tadating bakal langkung daria antawis Pandawa jeung Kurawa beuki ceuceup beuki ngayakeun tangtungkeun bandera perang upami tea kaula nepi ka pirak jeung acek geus mending puri Lebih rongkah. punten deui pondok jogo pondok jodoh anu temahna yakin Pandawa jeung Kurawa beuki tarik papasianana Mau teu rongkah. kumaha atuh jaro Sobi bulan. aduh apa hidup geus jangi yakin naik geuning ieu Terus ke sini, Pan. teuing Doh. kecewa mang ieu Ya pasti. aku murid ka hiji nepi ka kieu Ya. engkau positif Doh. si kumaha cing pikiran kayaknya pikiran nepi ka kajina gua he Sing bisa ngolong atuh. ya Ran, Kang. padahal mah nyai ulah make jeung mamaksa teu suka Bari nage. bikeun we ka kami atuh Ya. heueuh Moal burung di. aing mah teu bujang ingat ka putri aja ka babuna daek aing asal eta pak suweng we Asal dilipet manehna mah. siap tampung aing mah keun bae menang ngukuran dudungan oge Bae udah geus lila aing bujangan teh lagi selapuk teuing. geus jangar Ya. geus hoream nyekel hand body aing teh Nanaon. kapan huri kokot aing mah kasawah wae Loba kana pare mun tadina. Gatot Kaca pengkulu teu kabongboroi ku harta Kuat pamadegan. teu kabita ku dunya Gares. mung teh mung we kurang kumaha gelisna heueuh Lain dagang. ah bedanya hata jelema mah Da beda masing-masing Akang. dewek mana jancar panggil jeung awewena daek heula Suka we. geus kapikir ku aing wah moal teu minto hate moal teu meres sepeda listrik ka aing heueuh ah lebar leueuh Ya, lebar temen Kang. Gatot Kaca timbalan Mang Eracu tempo mangna heula we dalamun teh ieu awewe teh bogoheun ka Abimanyu anak Mang yakin bakal dikawinkeun ngan kulantaran ieu teh bogohna ka hidep cing tempo mangna Ya, pandang mang we kolot. tingali kolotna Mang oge teu burung we pamajikan tilu malahan maleuwi Tuh, aya 5 na bulan. dunungan aing mah loba pamajikan teh Wah, nya. Unggal jeung ku Syaruka di candungna teh nya jeung ku arawet we di Kang. aing mah teu bujeng hinga pamajikan boga kabogo dua oge di koet heueuh Mineng ngagaralang teh Kang. minang ngagaralang teh cing emutan kana lebah dinya dai lalaki mah wenang kareupna kitu jaro Eta. aduh sadaya-daya ulah bade maksa ka ulah punten paman atawa kieu we atuh naon dibere waktu mikir anjeun Ya. sangkan dipentak dewasa etap jawaban cing nah rek sapoe dua poe atawa 3 poe nah itu saya Doh geuningan. ieu urusan kaula jeung Gatot Kaca wah ulah kitu-kitu hawatos wa ih sawiya sagan ieu seuneu agan upami teu tepihan yakin bakal beunang kana ngarerap kana awak urang naon sia ih agan ieu teh tuang putra ai putra teh bakal jadi tuturus urang dina mangsa urang mulang kalam kalanggengan lamun ku salira dipotong di prandasa di ayeuna atuh panginten buntu turunan salira teh Turunan teh atuh tangtos. saha nu bakal biasana sedangkeun ieu putrana Juragan Bima jeung salira teh panrayi raka palai renggang salira jeung Juragan Bima Doh. Bisa naon sia mapatahan kai mapatahan no kahayam nitangojay kamari nok dorong kan si koplok deh jahanam.
cicing we aya sagana ngarumaskeun jadi kekeset mah goblok nya sieun atuh etang-etang jadi kekeset sim kuring upami teh aya kekeset ka tengah bumi teh jereblog kantenan atuh goblok daya babu sih deh kenaon fungsina babu atuh lauk buruk milu mija sia kulan lauk buruk milu mija sieun leheung keneh lauk buruk milu mija we sakene hirup tibatan lauk buruk lauk mijah milu buruk hancur sadayana beres coba wah nepi ka dibalik-balikeun teu dibalikeun mah tutung nun kamu da awak sia hideung koplok kawas jelema kasentar gludug sia kawas areng tebihan agan punten buat punten kurang ajar ulah naon ieu da tubluk ayaan pantes dunungan nepi ka dipapadaan ku bawahan nya bari jeung ngahalang pantes buntut nepi ka ngomong ka hulu nya kumawani deui hulu agar hidup teh pamimpin hidup teh pangagung nepi ka cindi cogan kitu nepi ka eueuh wiwaha pisan bari jeung hirup pangkat babu nyingka semua ieu urusan aing jeung keluarga aing tong pipilueun sabisi ku aing ditandasa dipaehan sawios kuring we paehan nun coba nantang itu ngojojos tusuk teh ajar teh tinggal cos ala atina nya penasti keresah yang tumampara go ieu ge Arjuna anu parantos karapunan kurta papatahan kurasi dorna ningali Semar teh luar biasa ceuceupna ieu ge da anta parah ditusuki salirana Semar Badanaya go nanging leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana teu aya tina paninggali sarea modal jangan ngaralas pal ngaleungit si Semar cek mang oge matak naon si Semar teh yakin turunan jurig jarihan turunan uka-uka sia teh sok ngejerok di tetewang teh naon cicing dina warung doyong cicing dina warung doyong teh di makosong si eta waduh itu kata kasih kumaha nepi ka kitu nepi ka eueuh wiwahana kalau jadi kolot ini tanpa pamit lumambatan bawa japan teh kalau kitu peta tingalikeun paman hutang pati dat bayar pati hutang wirang dat bayar wirang luntur dulur laas baraya leungit pecah kaki urang timbulkeun musuh jeung lawan si gatot kaca bakal dipaehan kaula cocok cocok bisa para patega iberkeun ka sajumlah para prajurit supaya ngepung waku boyang mangap si gatot kaca menta paehna menta hirupna mangap tak naon bapak ngeleungit deuleu jol ngiles we kang Gusti eulah yakin bakal ngabalerang leukai tangtos akang pasti kumaha tuh eta proposal Agustusan rek dibikeun ke juga corona bakal dihasil goblok ya mal kaingetan mau teh ditampiling mai pasti mau teh dijeng makanya aing geus niat bajidoran ye dana panggeureunna teh juragan Arjuna nya sumbang rek diasyukeun kana pangajeng-ajeng ku aing teh nyaho kieu mah yakin aing bakal ketempuan buntut maung deuleu pasti akang keteu aya si eta riweuh we aing mah pasti mal balik kang kacoba eta ku aya wae teh si goblok dina kotak sakitu ku aing dipernakeun di garasi ku aing aya deui aya deui miluan jeng kayak kena hatina oge pasti kang goblok sia aja hak aja sia aya orang ngajengap deuleu kana hulu dah cobi sembuh direk naon teh duka teuing oh naon nya jempol kade atuh tong jeung jelek akangna lu oh gitu tadi jelek teh
naon sia sumpah tong cekcok keur naon keur nyumputan maneh di saha panti maneh sia gelo Rasana macan kapangi. naon maksudna teh sia nggak kena ulah aing teh goblok sia naon sia abong jelema teu nyakola hirup teh sia teu saha aing ge nyaho sia tamat SD si acan Matematika ge kusut. kabina-bina teuing sia aing teh saha dipunjung di dama-dama dipandang guru ku pangagung dia Adipati Madukarana ku sia ye sanajan silaing teh hiji pangagung kahiji kaduana salaku pendidik tapi laku lampah silaing jiga onomah lain tirueun jeung lain ajieun dewe keur kuring mah moal meleg-meleg di mana datang sanajan bari jeung pandita tapi lamun ngomong ka mana karep eta sarua jeung jelema geus dengki hatena sabab naon sabab di kuring aya pamilih budi rasa pamilih jeung perasaan salaku manusia lamun tea biji tina bool ayam tapi lamun cokot ku dewek sebab vitamin tapi lamun biji tina bool kiai ulah dicokot waduh ngaran Kokotor. naon maksudnya kitu teh dewek geus bisa milter omongan si lain teh ka mana arahna geuning buktina datang sia teu weleh recok datang sia teu weleh gandeng datang sia hancur we dulur jeung badaya Pasti masyarakat. nah datangna si lain sebagai pendidik teh pikeun ngadodombakeun atawa mempersatukeun da bukti mah ngadodomba Ya, benar. Masyarakat. lamun si lain di luar negara asup ke negara Amarta jadi pendidik atuh matak naon adaptasi jeung budayana Sing bisa lolonok. komo bari jeung sifatna nyemah si lain teh anjing deh kasar sia pantes atuh diajar ngan keur kuring pribadi saperti kitu laku lampah anjing ai anjing teh lutak letak adunungan ngagogog ka batur tempo deket jeung pangagung lutak letak muji itu ieu teu nembongkeun mana nu bener mana anu salah aya silana teh saha raja silaing bener lah kulampahna dah henteu korupsi itu ieu aya sia mah patahan dah henteu da kakek korupsi sia mah Sarwana beuki di ongko. ngaku we sia teh jenderalna santri jenderalna santriwan santriwati tapi aya dana hibah dihakan ku sia kan goblok sih teh Malam-malam ge di dahar geuning tuh. proyek diheulakeun itu ieu wah mengatasnamakan jeung mengkedokan agama dipake isu pikeun ngalancarkeun pisu politik sia teu nyaho sia ye jelema salat eta doraka tapi nu leuwih doraka nu apa karena salat nu teu ngalampahkeun bari nyaho hukumna bari jeung nyiksa jeung ngagorengkeun kana aturan-aturan ti anjeunna ta eta leuwih doraka neraka wel sia Bararayu teh. neraka naon neraka wel kumaha barudak Well. tuh Teu. Cek babaturan ge well, Pak. ngomong itu ieu ame batur kataji loba pengikutna bari jeung si lain ngadodombakeun antara agama jeung agama agama itu dipajarkeun ku sia haram agama ieu bid'ah agama ieu doraka ukur dengan sia we pangsawargana teh Asa pangkasawargana we pangsampurna. hadis jeung Quran dijieun pelor Nya. menakarep sia sia wani kaing sieun kunaon aing ka sia deuleu ta naon tato tulang lauk kumaha mun aing renteng sanu rek nahan Arjuna lu celaka Sieun. dibajakan mah sieun teh ngajarnya Sieun. ngungkuk we ini kabina-bina teuing paehan jaro pikiran sup kumaha siap kumaha iya bos
aya naon dan aya naon bro Aduh. sampelak sakumaha nyebut bro babaturan SD aing bola masuk ditonjokan ku aing geuning sia jadi bawahanana eupan uing mah teu tamat SMA Paingan atuh. matak naon datang ka PKBM PKBM Ratu Kencana di Cilebar eta teh yang warga masyarakat Cilebar jeung sekitar nama utami nu keur putus sakola aya pendidikan jenjang paket B paket C aya paket rok Oh, atuh eta mah. paket B teh setara SMP mun paket C setara SMA Gratis tanpa pungut. tanpa biaya untuk usaha sekolah eta teh Geuning. tapi uing mah resep ngajahit dirinya ge aya pelatihan ngajahit Aya. tata kecantikan komputer Puter. seni tari karawitan sabaraha mayarna gratis tanpa biaya Ya, tanpa ada geuning murah gratis marukan. di mana di dusun Rawaraden Desa Sukaratu Cilebar Karawang Beres. Abo Syarif Hidayatullah wah hebat Hebat geuningan. uing rek ngiluan paket C pe Ya. keun bae uing teu boga duit keun bae sok we ka dintaroskeun Asal naik. geus ngomong wae aing kualan siap Stop. ya nampi warti dari beja di para badega di Salabeting kaadipatian Madukara keun urang kudu newak ieu jelema siap dan siap bro kemon siap bro saha jelema bangsat teuing naon alasanana jeung teuing naon kasang tukang dosana ari kitu tapi urang saur manuk di badega yen urang kudu newak ieu jelema anu geus ngaresahkeun ieu daerah Madukara siap saha ngaranna Gatot Kaca Dah. saha Eh. Gatot Kaca Gatot Kaca mana itu nah siapa familiar Ya, asa teu asing. jadi juga ngaran komandan urang eta Gatot Kaca Ngaran dunungan eta mah. Gatot Kaca mana Gatot Kaca Lurah Tamtama Negara Amarta Panglima. pelatih aduh coach Ya, coat. ya aduh juga teh kim teh yo mere ya Ya. nah geuning ka pelatih maka jeung newak euy apa Ya. ngan nu penting ieu ceuk saur juragan Arjuna dipenta rek paeh rek hirupna ya dan dangukeun naon lain rek ipis burih nu kieu patut Ngaret rek ngacut. tapi apa serangan KBOG geus pada uninga cara saha ahiji Lurah Tamtama pilih tanding sudah lawan can pernah nenjo di getih serangan Gatot Kaca Tuh. sabab naon kalampahan baheula Gatot Kaca teh bola ku si maut terus tah bisa warga menikroka teh digembleng dikena kawacana di muka nepi ka tulangna baja Urat. otot besi urat kawat Tuh. kabeh oge lir ibarat motor Ya. mesin kabeh jarwa jeung anjing polisi nu 3 miliar nih padahal itu mah ukur 200 juta Murah. nya terus kumaha sarua jeung urang sacara kojor sarua jeung oray nyamberkeun paneungeul sarua jeung dirinya sepandai-pandainya tupai melompat Eta. pasti lompatan siapa Ya. Lain. sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga Goh, eta gitu. lantis ku hujan sapoe hujan oge aya orotna Aya
Nyaraatna. Benar. Sakti Mandraguna betul, tidak salah. Tidak salah. Tapi orang menang jumlah. Orang maneh uken ono. Sapaket teman. Tanggung jawab beja ke saya duye.